Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu pengajar bahasa Sunda nu kusim kuring dipika hormat, sareng sadaya rencangan nu kusim kuring dipika hormat, langkung kipayun hayu urang sangakeun puji sadarang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kumargi karunia sareng hidayahna urang tiasa kempel dina kesempatan ieu. Teu hilap oge shalawat sidarang salam mugia salabina dilungsurkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, dugi ka urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasalajengna simkuring bade ngaturkeun nuhun ka sadayana uparantos nyempatkeun waktosna kanggo dina kesempatan ieu. Hadirin nu kusim kuring dipika hormat, sapertos nu ku urang sadayana kauninga, pemerintah Indonesia teh parantos ngagaratiskeun sadaya biaya pendidikan salami 8 tahun. Ti kanggo SD dugi ka SMP eta biayana tos gratis. Hal ieu teh tos tangtos dikasangtukangan ku perekonomian masyarakat Indonesia anu benten-benten. Aya masyarakat anu tos mampu, aya deui masyarakat anu kirang mampu. Masyarakat anu tos mampu mah tos tangtos tiasa sakola luhur kumargi kadunjungan ku biaya. Namun masih seueur keneh pisan masyarakat Indonesia anu kirang mampu, anu teu tiasa sakola kumargi teu aya biaya. Pemerintah Indonesia mah hoyong sadaya masyarakat teh ngengingkeun pendidikan anu layak, boh anu mampu, boh anu kirang mampu. Dina tujuan wirehna diayakeun program ieu teh, pemerintah Indonesia hoyong sadaya masyarakatna janten masyarakat anu palalintar, masyarakat anu berpendidikan, masyarakat anu sukses. Dan tujuan utamina mah kanggo ngamajukeun bangsa ieu, nyaeta bangsa Indonesia. Upamina bangsa hoyong sejahtera, di dinya teh kedah aya masyarakat anu palalintar. Upami masyarakat teh balarodo, bangsa teh moal tiasa sejahtera dugi ka mana oge. Tah ti dinya hoyongna pemerintah teh kanggo masyarakatna janten masyarakat nu palalintar. Dina program ieu pemerintah oge hoyong ngamajengkeun deui masyarakatna dina bidang pendidikan. Ku program ieu teh moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya karojong ti urang sadayana. Ti kawit pejabat dugi ka urang sadayana masyarakat kedah ngarojong kana program ieu teh. Upami teu kitu, program ieu moal tiasa kalaksana dugi ka mana oge. Tah ku kituna urang sadayana salaku masyarakat Indonesia sareng salaku pamuda-pamudi Indonesia hayu urang tingkatkeun deui diajar sareng belajar urang supados tiasa janten jalmi anu palalintar, janten jalmi anu berpendidikan, janten jalmi anu sarukses kanggo ngamajengkeun bangsa nagara ieu supados tiasa bersaing di dunia internasional. Sakitu paminten anu tiasa kusim kuring didugikeun, hapunten bilih aya kalepatan sareng kasalahan dina nyarios nu kirang merenah kana manah. Hatur nuhun kana paratosanana. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.